Pemirsa sadaya masih kini seserangan sareng Carsun Akeko dina acara Dongeng Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kamdang sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sesarengan di soksana semung di jemantara ngalangkungan channel Carsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna kuludug nu jadi sabab karya Carsun Bakekok dina dinten ayeuna teh neraskeun bagian anu ka-10 nanya. Mudah-mudahan kuayana ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu panggeberahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Atuh kukituna pribados oge nganuhunkeun pisan ka sadayana anu tos masihan dukunganana anu tos masihan subscribe-na atau kanu teh acan masihan subscribe mangga di subscribe supados channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung sae deui kanggo urang sadayana kanggo mitra-mitra sadayana nya. Deila pribados nganuhunkeun oge ka sadayana anu tos biasa mararanconya ngantosan dongeng pasosore pasosore pasti siang pasosore gitu nya. Atuh urang doakeun we dulur-dulur urang sadayana anu nuju kenging kemusibahan anu nuju nuju teu damang mudah-mudahan teu damangna sing engal-engal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh kanu nuju kenging kemusibahan mudah-mudahan musibahna sing digentosan ku kabagjaan. Atuh kanggo urang sadayana mudah-mudahan we anu ngadangukeun anu ngadongengna sing dipasihan kawilujengan tur kesehatan salalawasna. Mitra-mitra sabada teu nyangkelong tingkana waktos mangatu urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sawang-sawangan. Rung. Para mitra kaum dangu sadayana dina dinten kamari teh nalika Ardi sareng Risma anu nuju aya di tempat rerencanganana nyaeta rerencangan Risma anu ngayakeun ulang tahun. Risma harita montel kana leungeunna Ardi. Ari Ardi teu naruh rasa curiga dan naon ka Risma. Geus puguh Risma teh babaturan manehanana tikeur leuleutik. Pok harita Risma ngomong ka Ardi. Kang, urang beliran tempat calik yuk. Di mana tuh? Di situ aya katingal itu nu pojok tuh. Ceuk Risma beri nunjukeun ke tempat anu masih keneh kosong nyatana anu aya di pojok. Duanana harita leumpang beri digeugeuikeun ku babaturanana sabab anyar pinanggih Risma anu tara biasa mawa pasangan ayeuna katingali mawa pasangan anu gagah tur ganteng. Duanana darariuk dina bangku anu disadiakeun nyatana di pojok. Risma diukna raket jeung Ardi. Ardi pok nanya bari ngareret ka Risma. Risma, memang jam sabaraha sih di mulaina tuh? Dimulai nama duka tuh jam sabaraha panggil sekedap deui panginten Kang. Kumaha kitu? Henteu, eda-eda geuningan masih keneh ngarobrol teh can sigaya teh can persiapan. Mun Ceuk Risma harita beri neuteub ka Ardi. Ardi ngabalieurkeun teutepan Risma.
lantaran katingali tetepan Risma teh anu ngandung harti atawa beda di tetepan anu sasarina. Tegung silila katingali aya nu norojol harita babaturan Risma. Hiji lalaki anu memang katingali rapi. Risma, nah tuh duduk di belakang. Cek babaturan anak harita. Mohon ja di dewe ame jongjon. Cek Risma bari imut ngagelenyu. Ari babaturan Risma oge surti. Tur imut ngagelenyu tuh bari manggut ka Ardi. Ardi ngabales imut jeung manggut kaeta jajaka anu nyampeurkeun teh. Risma, sakahareupeun atunya. Mohon ja sok, mangga sok ja. Cek Risma harita osokeun ka babaturanna anu ngaran Eja. Tegung silila harita Risma jeung Ardi nu keur ngararobrol kagaruahkeun ku suara sound system anu memang mulai disadakeun. Nu tadi katingali simpe ku sound system kur musik-musik biasa. Ayeuna musikna dipaehan tur kadenge aya panitia anu memang ngomong di panggung ya tara maksudna panggung sederhana di panggung acara di jero imah gitu. Atuh puguh we sakabeh anu aya di dinya surak lantaran katingali anu rek diulang tahunkeun keluar. Sakabeh jalma babaturanna harita ngariung ngadeuketan ka eta jalma anu rek diulang tahunkeun nya tara babarengan Risma. Kaayaan suasana di dinya kacina meriahna pisan. Maklum, muda-mudi batur sakampusna Risma hampir kabeh dararatang. Sakabeh jalma anu ningali Risma anu teu heran. Sabab Risma katingali ngagandeng hiji jajaka anu gagah. Dedeg sampai rupa hade. Pangawakana jangkung. Pok salah saurang harita baturan Risma ngomong. Bari umat imut bangun ayu hayang ka taksir ku Ardi. Risma, kenalkeun atuh eta saha sih? Cek eta jejak wanoja anu nyampeurkeun ka Risma bari ngadelet ka Ardi. Ari Ardi hare-hare we harita manehanana bari neuteup ka hareup ningalikeun anu keur tari-tarian. Tari-tarian sagala mitra-mitra. Jika budak leutik ulang tahun teh. Risma harita imut ngagelenyu terus ngagandeng deui kana leungeun Ardi. Biasa we. Risma tadi teruskeun ngomongna ngadon imut ngagelenyu beri ngadilak ka Ardi. Ari leungeun Risma harita mere isyarat ka Ardi bari jeung nyoco saeutik. Atuh Ardi rada ngagurubug tapi manehna inget yen Risma teh menta pangjawabkeun. Ardi harita ngareret kawan oja anu hareupeun Risma anu teu tadi keur neuteub. Prok atuh harita amprok. Teutepan dua panon antara eta wanoja jeung panonna Ardi. Eta wanoja neuteub harita menit teu kiceup-kiceup ka Ardi. Lantaran memang di antara dirinya jalma Ardi katingali rada nyongcolang. Maklum kahiji Ardi memang geus dewasa, kadua-duana dina pakaian tur dina beungeut oge Ardi mah memang kasebutna gagah tur ganteng. Teh cenah pangkeun Kang. Abdi Mirna. Cek eta wanoja bari ngasongkeun salaman leungeunna. Gap ku Ardi harita di tampanan. Ardi. Cek Ardi harita bari ngareret ka Risna. Bari ngareret ka Mirna. Ari Mirna imut. Sedengkeun si Risma anu digigireun Ardi barang ningali leungeun Risma nyolodor teu daek leumpas ti cepenganana. Harita dedeheman. Manikot lami-lami teuing atuh. Cek Risma bari ngagareuwahkeun ka eta dua pasangan anu keur paduleungeun.
tepugu Mirna harita ngegrubug manehna era parada ku Risma anu memang menehnya penglengen Ardi teh teka rasa manikot asal lila. Nya aduh Risma Ardi sok atuh diminum heula nya. Abdi kapayun heula. Cek Mirna harita bangun rurusuhan init kaharep bari beungeut rada pakseak beureum. Ari Risma harita imut ngagelenyu bari neuteup ka Ardi. Kunaon? Henteu, jika nama aya nu naksir Kang. Cek Risma harita. Oh, saha tuh nu naksir teh? Cek Ardi nemalan. Eta nu neme si Eja. Cek Risma harita bari nyungingkeun bibirna bangun anu keheul ka babaturanana nyaeta Eja. Manya naksir piraanan kitu. Cek Ardi bangun hare-hare sigah anu eueuh perasaan naon boh kasasaha oge. Cep atuh geus kitu mah Risma harita teu ngomong deui. Ngan hatena we rada ngagenok keheul lantaran Ardi memang sigah anu teu merhatikeun ka manehanana. Pamirsa kaum dangu sadayana, ocapkeun acara geus bubaran. Kira-kira jam 4 Ardi anu katinggalina lusuh capek lantaran tita tadi dibawa ku kurilingan ku Mirna ku Risma. Risma jeung Ardi harita naringalkeun eta tempat sanes pamitan kanu boga hajat nyaeta babaturan Risma. Celek duanana harita tumpak dina motor. Risma dibonceng ku Ardi. Ardi sawatara waktu mah teu loba omong. Risna katingali naplok dina tongong Ardi bangun anu geget turu embung pisah. Harita jalanan lumayan rada macet. Pang-pang nama loba parapatan anu memang memujengna macet. Pok Risma kakara kadenge ngomong bari Noel ka Ardi anu keur tongoy we ningali ka hari. Kang, kumaha capek Kang? Cek Risma harita. Ardi harita ngareret tur bari ningali kana kaca spion. Lumayan. Cek Ardi geus rasa kitu harita nemalan. Punten ya Kang. Abi tos nyalaka akan kadinya. Teu naon. Cek Ardi harita nemalan. Risna anu ngarasa boga dosa sabaraha kali minta mahampura ka Ardi lantaran katingalina Ardi loyo bangun anu teu semangat. Datang tuh berenang garan-garan ai dina tempat pesta kawas kitu teu bisa reureuh teu bisa diuk kumaha batur kayaan musik anu arik jeung sajabana mantak lelah ka jalma-jalma anu memang sok biasa gawe. Asup Ardi harita awakna karasa leuleus. Awak aing karasa leuleus kieu yeuh. Kebeneran harita motor rada ngadat deui. Jos motor harita ngadadak pareum. Bisna. Kumaha Kang? Kunaon geuningan paeum motor ka pareum? Pugudu ka teh atuh rusur heula nya. Cek Risma cek Ardi harita bari neuteuk ka Risma. Mohon Kang. Risma harita turun.
terus nangtung digiran Ardi anu keur ngomekeun motor. Ardi anu karasa awakna leuleus harita nyobaan nyelah motor, tapi tetap eta motor teh henteu kena hirup. Ih kunaon ieu motor teh tara-tara, cek Ardi harita kugulutus sorangan. Ari Risma ningalikeun we bari sakapeung neutup kana beungeutna Ardi anu memang matak gemes keur manehanana. Ardi ngontrol kana aki. Eta aki harita ku Ardi diadukeun. Tetela aki teh masih kena normal. Teu karasa leungeun manehanana tadi baseuh. Encau poho ngelap. Atuh puguh we. Leungeun Ardi anu memang kenca katuhuna keur nyekel kabel teh harita ngarada kasetrum. Tapi aneh, eta setrum karasana ku Ardi teh teu ngurunyud teu naon. Samalah mantak ngeunah karasana tur asa awak teh asa diurutan teu puguh. Aing kunaon ieu teh? Aing nyabak setrum teu ka setrumnya. Oh nya ingat. Aing sawaktu peuting kamari. Ngaja aing nyokot lampu, tapi kalah lampu teh kelapa hurung dina leungeun aing. Artina leungeun aing teh ngandung setrum. Cek Ardi harita anu inget sawaktu manehna ngamimitian apal yen leungeun aya setruman, manehna harita rada bunga. Manehna semangat. Terus eta kabel anu tina aki duanana disambungkeun kana leungeun kenca jeung katuhuna. Seolah-olah manehna keur ngecas seperti ngecas kana HP. Karasa benang sawatara waktu harita leungeun awak Ardi rada ngesang sabab kaasupan ku eta setrum tina aki anu memang lumayan. Sanggeus rada cukup lantaran aki na sieun beak cenah cek Ardi. Eta aki dipasangkeun deui. Harita Ardi ngomekeun paloba mesina. Kabeneran mawa obeng, motor dibongkar. Ardi harita mikir anu memang manehna teu pati apal ai kana mesin motor mah. Beda jeung kana peralatan model listrik. Heuleut sawatara waktu Ardi ngomekeun motor. Diselah teu hirup, di kukumaha teu hirup. Ardi boga inisiatif harita. Arek ngagunakeun alat listrik anu aya dina awak manehanana. Sanajan manehna masih kene can paham naon anu jadi kajadian dina awak manehanana. Harita Ardi musatkeun tanagana. Karasa ku Ardi harita aya hawa anu ngageter. Tir ibarat geteran tanaga anu memang namah kana awak manehanana. Ardi meuremkeun panonna. Bari panonna batina nuju kana eta mesin. Dak dumadak atuh harita. Eta mesin teh jalur-jalur karuksakanana kapanggih ku Ardi. Ajaib memang. Tapi memang Ardi geus boga pengalaman sakali waktu ngomekeun motor anu ratna. Manehna teh sacara ngahaja waktu peureum katingali aya kelemeng ku Ardi sering dipake ayeuna mah lantaran pengalaman anu eta geus kanyahoan kumanehanana. Oh, berarti ieu motor teh memang ieu ka karuksakanana geuning teu sapaera. Ceuk Ardi harita ngagereneng sorangan. Ari Risma anu riuk dina sisi jalan anu dina tembok saeutik ningalikeun ka Ardi anu keur gegerendengan sorangan. Pok atuh harita manehna teh ngomong. Kunaon Kang Ardi kegerendengan wae? Sampurkeun kitu ah. Cek Risma bari nyampeurkeun ka Ardi anu keur gegerendengan. Pok Risma harita ngomong. Kang, kumaha tos beres? Sekedap di Risma. Cek Ardi harita. Bari ngareret saeutik ka Risma terus manco deui kana mesin anu keur diomekeunana. Katingali Ardi cengkat nandakeun eta maneh ngomekeun mesin teh geus beres.
Harita mesin dilapan. Terus alat-alatnya diasupkeun deui kana hana pencok. Ardi ngagidig. Terus cobaan nyelah motor. Barang harita diselah, motor disada. Terus dipareuman deui, dites deui kumanehanana mangrupakeun ku starter. Starter oge hirup. Alhamdulillah geuningan motor teh sabaraha penyakitna ye. Cek Ardi harita bari rada marah mai. Ratna barang ningali Ardi geus bisa ngaheurepan motor. Katingali marah mai terus ngomong ke Ardi. Kang, tos beres geuning. Mohon alhamdulillah pugur Risma. Ayo Cek Ardi harita anu ngajak Risma naik di kana motor. Keclak atuh Risma harita diuk di tukangan Ardi. Beri anger leungeunna montel kana tongong Ardi kada cangkeng. Blesur harita motor ini ninggalkeun eta pi tempatan. Beuki lila motor beuki nyemprung initna nuju ka jalan Muhammad Toha. Heuleut setengah jam. Risma jeung Ardi harita geus nepi ka imah Risma. Dibagiakeun ku kolotna anu biasa keur nongkrong di hareupeun imahna. Geuningan Risma geus pulang. Nah, mendingan asa burit. 4:30 kakara mulang ti mana heula memang. Risma nemalan. Teu di mana-mana mah. Pugu ge rada lelet pugu tadi teh ieuna acarana. Abi ka ditu teh manabi teh entos malah ngararobrol we heula. Cek Risma harita ngabejakeun keluhanana. Tu da isuk-isuk teuing ka dituna. Sok atuh, ajeng arti ka dieu heula yeuh. Mohon. Rupina mah moal nyimpang heula ieu dados ieu sonten ieu abdi bade istirahat heula. Cek Ardi harita anu nolak nyimpang ka imah Risma. Atuh Risma harita malohok. Kahayang nama Ardi teh nyimpang terus ngobrol jeung manehanana. Risma nyamperkeun deui ka Ardi. Balik deui harita pok ngomong. Kang, mah ka bumi heula. Risma duh puntennya. Akang dieu asa talilis puguy teh. Hayong istirahat heula. Kelah ira-ira ka dieu. Cek Ardi harita anu teu mere kapastian iraha bakal ka dinya deui. Harita Risma rada baeud ka Ardi lantaran Ardi mung disamat. Nya atuh nuhun akang nuhun atunya tos kersangan teu abdi. Cek Risma harita rada teugeuh ngomongna lantaran Ardi mung diajak nyimpang ka manehna. Ardi imut dina hatena manehna surti kana kahayang Risma ngan manehna teu bisa kumaha-kumaha lantaran memang karasana asa laleus. Risma punten atunya. Akang sanes teu hoyong nyimpang ieu teh namun akang rada laleus ieu teh bari rehat heula. Mohon atuh Kang, nuhunnya. Mohon Risma sami-saminya. Akang pamit heula atuh. Cek Ardi harita bari ngahirupan motor. Ardi teu nunggu jawaban ti Risma harita blesur init ninggalkeun eta pi tempatan anu memang teu sabaraha jauh ka imahna. Sageus nepi ka imahna harita Ardi ditanya ku nu jadi bapakna anu memang kakara kaluar tos di warung. Geuning ngoyak ieu kakara balik Ardi. Nah sore-sore teuing geuning. Ulin heula ka mana? Teu ulin ka mana-mana, Pak. Pugu acarana teh rada lelet tadi teh sukan trek isuk-isuk nyana rek beulang mah beurang we nitna oge. Cek Ardi harita bangun anu gugulutus. Keun bae atuh. Si Risma teu nanaon. Henteu atuh. Pak istirahat heula. Cek Ardi harita anu bangun capek terus. Juk atuh. Ardi ngaleos ka kamarna sedengkeun indungna mah teu kaciri duka ka mana. Ardi sanggeus daya di kamar manehna diuk dina sisi ranjang terus ngaulang. Aing kunaon asa leuleus ieu. Aing rek nyobaan aing rek disetrum ieu. Cek Ardi harita nu boga niat manehna rek nyetrum diri. Lantaran tanagana tadi oge karasa ku manehna pas disetrum ku kasetrum di tengah haja. Ku aki anu dicekelan ku manehanana tadi kabelna. Karasa sangeunahkeun. Hayang nyaho manehna rek nyoba-nyoba
lamun kira-kira mampu jeung bisa maneh narik nyetrum diri lamun teu nya maneh rek lesotkeun kitu pikirna. Ardi terus ngagoloyo kana laci anu aya di kamarna. Katingali aya kabel kira-kira setengah meter. Urut casan anu buntung. Ardi harita ngasupkeun eta casan. Terus dicaskeun seperti rek ngecas HP. Terus kenca katuhuna dicakelan. Tapi eueuh pangaruhna naon keur Ardi. Geuningan buah-buah rusak ieu mah casanana ieu. Ceuk Ardi harita gagulunuk. Terus nokot deui kabel anu memang aya ngagulung. Tetela eta mah kabel hungkul. Ieu mah kabel hungkul ieu ngajaran rek ku aing rek diasupkeun kenca katuhuna ieu. Ceuk Ardi harita nu terus nyokot tespen. Pus kabel harita diasupkeun kana liang listrik. Ardi tungtungna eta kabel teh ngajaran dihurungkeun make tespen. Sageus katingali eta normal kabel teh hurung. Ardi harita nyoba-nyoba nyekel leungeun nyekel tungtung kabel anu sabeulahna. Sarekeun anu sabeulahna deui ya Ardi can wanina nyepeng. Terus diajaran heula ku tespen. Sageus ku tespen katingali hurung, Ardi ngetes. Bari jeung ati-ati manehanana. Lamun sakira-kira bakal nyetrum. Manehna rek ngejat, kitu ceuk pikirna. Barang harita kabel dicepeng tetela. Aneh bin ajaib, Ardi teu kakeunaan ku setrum listrik samalah karasana eta setrum listrik teh anu nyalur kana awak manehanana ngaliwatan kabel anu kana leungeunna. Karasa sangeunahna keranan, Ardi nu antukna harita marah mah. Alhamdulillah geuningan ieu kabel teh teu nyetrum ka aing listrik teh ieu. Duh, jeung karasa awak asa ngeunaheun kieu ieu. Waduh, aing lamun kieu mah ka mana-mana jigan mah kudu mawa kabel ieu. Lamun leuleus-leuleus awak aing pasti kudu disetrum. Leuleus-leuleus awak aing kudu disetrum. Aing jadi lila-lila mah kawas robot ye mun kieu mah. Ceuk Ardi harita ngomong sorangan teu bari suraseri sorangan lantaran aneh kana awak manehana sorangan. Ardi aya meunang kana setengah jam na harita nyekel kabel anu memang can dimodifikasi ku manehanana. Ardi karasa awakna asa ngoprot ku gesang. Tenagana harita asa pulih deui. Malah leuwih pulih tibatan unggeus-unggeus. Sanggeus ngarasa cukup Ardi harita ngalesotkeun eta kabel terus dicabut. Terus boga niat manehna arek modifikasi eta kabel arek dibare panyolok jeung panyepengna. Ieu kabel teh paragieun jigana marek dibawa ka mana-mana. Kan ku aing jelas kudu dimodifikasi ye. Jang nyolok kana setrumna, jang paragi nyekel kana leungeun aingna. Nya. Ceuk Ardi harita, sanggeus ngarasa awakna asa kuat, jeung jag-jag leuwih ti sehat tibatan unggeus, Ardi harita init ka cai terus mandi. Barang curah harita mandi manehna, aneh bin ajaib deui wae. Lantaran Ardi awakna katingali anu ngebul ku haseup, cigah anu kaseot ku seuneu kaceos ku cai. Nah aing awak aing asang bul kieu ye. Ceuk Ardi harita bari ningalian dampa leungeun jeung sakujur awakna anu memang keur mandi di taranjang. Ardi ngarasa aneh sabab urat-urat leungeun jeung sagala urat-uratna harita katingali ranteng. Katingali Ardi ibarat jalma anu keur kasurupan. Tenaga na harita ngadadak rosa kabantu ku cai. Meureunana bisa disebutkeun. Listrik mah lamun diadu jeung cai memang sok namahan dayana eta kumaha semantak sok aya arde geuningan. Nya kitu deui Ardi harita anu tos disetrum langsung mandi katingali haseup mending ngolun sigah seuneu anu dicebor ku cai. Ardi sanggeus puguh kitu mah harita buru-buru nganggeuskeun mandina, rap make pakaian deui sanggeus dianu. Ardi keluar ti kamar cai. Terus manehna diuk sawatara waktu bari ngahulang. Mikiran awakna anu memang aneh karasana ku manehanana. Kunaon awak aing dapat jadi kieu nya.
kekuatan naon atuh aing teh. Moal kitu pangaruh tina guludug teh mah anu nyababkeun aing bisa jadi kieu. Tapi nya pas waktu harita aing dirempug ku sababaraha urang di Bale Endah. Kur tibah aing nyepeng peureupna nah eta jalma bisa tingkorowok bangun anu nyeri naon nakeranan. Nah leungeun aing aya naonan. Ceuk Ardi harita bari ngareretan dampal leungeun anu katingalina biasa-biasa wae. Ardi gogodeg sorangan. Anu bingung mikiran diri manehanana sorangan. Anu dak demadak boga kekuatan anu teu bisa dipiboga ku jalma lain. Manehna teu sadar kekuatan manehanana teh anu asalna tina guludug anu ngandung listrik. Sawaktu manehanana harita keur main bal katemak atanapi kasamar ku gelap